tuyul. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Hari ini Make wish dulu apa permintaannya apa make wishnya? Terima kasih buat Bu Haji. Terima kasih baik. Kalian nonton yuk, maju ke depan. Ada yang mau diabadikan nggak? Mana fotonya? Udah siap? Udah siap fotonya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Usianya yang keberapa, Bu? Berapa? Cuma satu ya. Kita hitung 1, 2. Kenapa nggak ditiup? Prokes. Ini bagus banget prokes, dia tidak bisa nyimak. Dan usia 37 kalau di bawah sudah mati ibu ya. Yang paling spesial. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua anggaran cita-citamu. Kaca mitra sadaya Duraban jauh di Pelumuran Wangang di Padesaan dan dukung kita berangenak di Lemur Mantu Banjar Karang Pamitan. Kaca mitra sadaya tepang desa kan ngawas ngawas bahasa atas spesial edisi ulang tahun anu dari Cang Perdi. Ibu Erdi. Halo. Selamat ulang tahun, ujung tepang tahun anu kasih 17. Isinya ganti baju. Kumaha atau sepanjang Yusra teh kumaha? Alhamdulillah biar sisa usianya tambah berkah. Sampai berkah. Oke. Kaca mitra sadaya ieu mah usiana nembe 15 tahun. Diganti harapna jadi genep. Genep 5. Pami ya. Ieu parang koboy. Bareng ya? Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Wah, keren. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi bertahun lamanya. Cinta sendiri. Ini kata mitra sadaya di Pangker masih suasana Happy Birthday. Nah, ya tuyul ini. Tuyul 2. Tuyul 3. Ya mah lain tuyul. Nuju ulang tahun Sipian. Yang ke Banget. budak SD kelas genep. Kelas genep. Kan saya mitra sadaya kurang kuninga anu nuju ulang tahun nuju nyanyi. Ajakan
bakal kaburu eureun. Borong tengah hajar rek jogetan. Eta nu ulang tahun tak cerian tah. Bisi butuh kontak persona aya di Abah 08 hiji 2234 5678. Hubungi tadi dia tah hubungi tanya. Maksudnya bisa rek pesen baso. Bu Erni teh salah sawios istri binangkit gaduh usaha pabrik baso. Pang ageungna sasuka senang. Nya oh, tah ieu ibu-ibu binakit sadayana. Tah ieu rajana ibu. Ieu mah saperti biasa. Tapi apa Tah ieu teh namina teh Ibu Hajah euy. Bu Hajah euy teh salah sawios tukang kurat keureut. Lain ngeureut bansos ibu, sanes ngeureut daging. Nah, ieu bandar daging. Tukang dagang daging. Tahu gadelis kene kan bahasa episode harita ibu ieu araya deui ayeuna aya deui tah. Gadelis ibu ieu mah perawat sadayana. Tahu pami bapak-bapana sanes perawat gara rawat ieu mah ya. Kami terus sadaya. Ya Api si ganteng kalam mudanya lama. Sok senos terus rada aya kebo aya ieu aya kembang jeruk. Kembang naon pi anu bodas teh? Kembang melati. Melati wae. Sukses pi. Mantap. Panjang yuswa berkah. Tah upami ieu nu kamari ngambek naikkeun bendera bodas. Dicerian ku Menteri Pariwisata tah ieu tah ieu. Jiden teh ieu tah. Hiji-hijina turunan Raden. Tapi tadi pake Radena. Tah upami ieu. Bro? Bulan. Kemana bro? Iya mah mau nangis nalin hayang duit, kalau bawa duit mah hayang rambutan. Bro, oke, siap. Tayo Raja Domba ta, Cijoro ta. Domba sabriji? 10. Kau pami iya bos, bos songot. Oke lanjut, bos bro. Lanjut ya, sukses. Oke, kan kami terus sadaya. Ia masih di Pilar Rancabango Resort, salah sawios Pila kagungan warga asli pituin Rancabango ngembangkeun konsep kearifan lokal. Jadi sagala lagi anu kaluar ti Rancabango mah gandeng. Geus biasa harudang para ranas. Tahu pami ieu kan camitra sadaya ieu para tuyul. Tuyul milenial. Sekali deui ieu tuyul Hendra, ieu tuyul Piat, Jabring. ieu tuyul Will. Trendmaker. Nah, Jangan lupa di follow Trendmaker News. iklan. Upami ieu Bandar Lauk Nila Nirwana. Pak Aga. Dilajeng Pak tuangna. Ya. Nah itu kan camitra sadaya di sela pembatasan kegiatan masyarakat level 3, alhamdulillah terus aya sababaraha kelonggaran, tapi tetap prokes dianggo, masih nganggo masker, masih jaga jarak, mung belasan jalmi masih diperbolehkan. Ayeuna waktosna nyicip tuangeun nu aya. Ieu diantawisna aya baso tah. Baso non? Mie kocok non? Mungkin Bu Herni tahu lagu Mie kocok. Sanes paranti kocok, mie kocok mah paranti ngawasu panangan ieu mah mie kocok. Khusus spesial persembahan Rancabango Resort.